A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Wallahu a'lamu bimaradi wa dharula tinggal sirakabe utruku tegesan ringgal sirakabe alladzina yulhiduna ing wong akeh kang pada nyelewengkeun ya ladzina kabe an al hada min al hada wal hada dan citak saking lapad al hada lan lapad la hada yaminuna anil haqq manane kang nyondongkeun ya ladzina kabe ado saking haq biasmaihi dalam birang-birang ngaran Allah aisystaqau minha asma sekira-kira nyari tak ya ladzina kabe minha saking asmaul husna asmaan ing birang-birang aran li alihati menggawe birang-birang pangerane alladzina kala tika lapad lata minallah dan musak saking Allah wal uzalan uzza minal aziz dan musak saking lapad aziz manat dan manat dan musak minal manan saking lapad manan sayujzauna besok bakal den balas ya alladzina bil akhiratin dalam akhirat jazaa makanu ya'malun kalawan wala sebarang kang anda ya ladzina kabe ku ngamal ya ladzina kabe wahad wahadza lan taikilaiki wa zal ladzina yulhidun iku qoblal amri bil qital tetapi dalam sadurunge perintah kalawan perang wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa bi'adilun. Allah alam bimaradalan ikut betul setengah saking wong kang ada mali sunagung saking manutai umat tu ya duda umat kang nudukeun ya umat ka babi lagi kalawan benar wa bilan kalawan qaya adiluna aja ya umat kabeh hum teh ya umat-umat Muhammad ini ku umat kang yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama bi hadisin ka barang kang tetep ing dalam hadis walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wallahu a'lamu bimuradilan utai wong ngagegang pada ngagorokeun ya ladzina kabe kalawan sakayat ing sunagung Al-Qur'an itu kesekuran min ahli Makkah saking alim begai ku besok bakal nyung kunatawa ku besok bakal nung tutaning sunagung min alladzina kabe nakhudum tegas ngalap ing sunagung min alladzina qalilan Kalesetuti minai saking ada orang waru ya ladzina kabeh wa umli lahum inna kaidi matin wa alam bin marad wa umli lan rentakeun ingsun lahum kadue alladzina umhirum tegas rentakeun ingsun uming alladzina inna kaidi satune panjan upaya ingsun mati nunikung kang kuat syadidun la itaku tegas kang sangat kang ora kuat la itaku kang ora nana
dan kuatakan ya kaidi. Walillahil asmaul husna, tetep ke Allah ari ngaran-ngaran anu bagus. Jumlahna 88 nu kawarid dina hadis. Baca talar hartikeun tancepkeun kana hate sehingga fad'u biha, sok undang asmaul husna dek nu mana sarua. Ulah nyebut-nyebut kasalian Allah, sok ka Allah garaga sebut sehingga asmaul husna teh asma Allah teh jadi makom dina makom nu kamari geus dicaritakeun. Artina makom teh tempat singgah na yakin. Urang ibadah teh disuprih datang ka yakin. Selesai geus yakin. Yakin adalah membuktikan kabeneran ngabenerkeun urang terhadap nu maha gaib. Datang ka mana urang ngabenerkeunana? Ngabuktikeun pembenaran urang terhadap Allah datang ke mana? Di dinya makom urang. Urang teh percayana ka Allah 100%. Allah pangeran. Ngabuktikeun kepercayaan urang ku urang bisa katingali. Lamun urang percaya ka Gusti Allah 100% bahwa Allah pangeran, berarti jaminan Allah terhadap urang kudu percaya 100%. Urang dijamin. Lamun urang 100% percaya karena jaminan Allah, moal kudu tupat tipu, moal kudu lunga lengo, moal kudu nyeleweng, moal kudu nyalimpang, bahkan keyakinan urang moal kudu tani, moal kudu dagang, Allah geus kajamin. Namadak hiji bae eta heulan. Encan lain-lain. Urang teh percaya Allah Maha ngarungu ka urang ngadengekeun Allah teh. Percaya. Buktikan kepercayaan urang terhadap Allah bahwa Allah ngadengekeun. Hayo sia. Percaya Allah teh neulekeun ka urang. Percaya 100%. Percaya pangeran teh Allah, percaya Allah teh nu ngadamel langit bumi katut eusina. Nu Allah kabeh. Salian Allah mah makhluk kabeh. Allah khalik. Percaya teh Allah teh maha ningali, percaya. Buktikan kepercayaan maneh, coba yakin teh. Mun yakin Allah neulekeun, moal daek kudu nonton TV. Moal daek kudu jeung hupa HP. Moal daek kudu jeung WA-an. Moal daek atuh teh jangan ngalantur. Tah, jadi urang ngabuktikan pembenaran urang terhadap kepercayaan urang. Buktikan coba. Tah ketika urang ngaku percaya Allah pangeran, Allah teh anu maha ningali, ketika ku urang dibuktikan karena keyakinanana mah eueuh naon. Tah yakin teh ngabuktikeun pembenaran urang terhadap nu maha gaib. Datang ka mana? Di dinya makom urang. Tuh. Jadi makom yakin makom cinta. Tuh kadeuleu jelema boga keyakinan jeung henteu na datang ka dinya. Makom keyakinan kadeuleu keyakinannya na kadeuleu ka didelekeun ku Allah. Kanyahoan, datang ka dinya. Yakin Allah ngadengekeun. Kanyahoan. Yakin Allah teh kitu. Unian datang ka dinya. Lamun nyana yakin bahwa Allah nyahoun malkos kitu, tinggal gitu bae. Jadi kajawat dah. Kacamata yakin teh pembenaran, buktikan terhadap Allah. Sakitu bae. Islamun jelema jadi kiai, kajawan yakin jeung henteu yakinna seorang kiai teh kadeuleu ku urang. Kadeuleu.
boga yakin henteu kuari dina naon ieu boga yakin henteu dina ma'isyah dina kahirupan kadeuleu urang boga keyakinan henteu si kiai teh kadeuleu lantaran langkah-langkahnya keyakinan eta langkah-langkahna tah pembenaran terhadap anu baha gaib kayahoan jelema ceramah kayahoan boga yakin jeung henteu ceramah nu hayang amplop ceramah anu karena Allah ceramah anu lalagaan atuh kajahoan maca seh gitu kayak deh kajahoan dalam sebab asa kabuktian dibuktikan sakitu orang keyakinan anak teh tuh asal gusar geser oh tetep boga keyakinan iya kayahoan kabeh eta mah encan terlalu gaib lantaran kajahoan pelaksanaan nah lamun ngageser jelema ti salap ka modern eta ge geus sarua bae teu boga keyakinan lamun boga keyakinan mah jamal ngageser moal aing ngopai hirup moal kebal dek ibadah ka Allah dek ngamalkeun ilmu aing cenah ieu mah ka modern ge ku aing diyayasankeun ieu mah endek supaya jelema teh kitu paralinter aing mah lain dek maksud karena dunia anak coba si yatim bayar tante coba si pakir bayar tante namun si yatim jeung si pakir masih bayar kene bohong gedebul sama kiai kos itu gedebul lagi belah ditun gedebul 2 kilo ti gedebul ya itu tinggal gitu bae sih gua kayak gini namun nyama cara kolot kurang baheula make nyana ge kelas 1 kelas 2 kelas 3 nyana nyahoeun sieun ka anak si anu ieu mah pakir terus ieu mah miskin terus hayu geus teu kudu mayar sia mah yang teu boga karena Allah berarti mana ada sekarang tidak ada iya dilihat dari sana sampai sono tidak ada yang begitu berarti kan geus lain minterkeun ndek merau berarti kalau keinginan kan harus gitu ya kajahoan budak uleta nu sok hudang peuting jeung nu tilok atuh kajahoan jelema mah asal matana cayan we ieu nyeri mata sia ka jeung kumaha aduh ieu cenah ka karek suta gajah ieu di kaca ieu ge tariris teu boga kayakinan pasrahkeun ka Allah Gusti titah hudang peuting kemudian abdi dititah ku Gusti abdi teh deuk kalaksanakeun mangga nyanggakeun abdi yakin selantaran sehat jeung teu sehat gering jeung teu gering ti Allah ti Gusti abdi deuk ka Gusti geus beres moal ge kajian kumaha ge cenah gering alhamdulillah ti Gusti saya moal eta tak keyakinan dirinya komo tah mah sieun teh tahajud ka dieu tuh berang tadi tatangga pae jadi pan tetangga pae sia-sia teu wajib pre tahajud kalau ngomong kurang aing boga utang ka nyana sok nagih ka aing tah eta teh akos kitu tah teu boga kayakinan si pocongna datang teu boga kayakinan tah geus tah mah nilai eta mah jelema kos kitu ye nya kukula di bejaan lamun hayang aya jelema didatangan ku nyana babari keur mandian set beres teh mandian tepak kena sukuna datangan Haji Pendi nya enggak sama kontan peuting lagi kucruk lumpat ka mana bae terus bae udag bae terus sebab nang nitah tah sukuna bari kitu kan set datangan Haji Pendi beres geus ge tungguan ku urang mun anu paeh kitukeun tapi kanyana doang hiji walillahil asmaul husna fad'uhu bi wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i tinggalkeun ku aranjeun jelema anu nyimpangkeun nyelewengkeun tina bener dina aran-aran Allah aya sebagian jelema teh ngaran kana patung meunang nyetak tina asma Allah masyaallah
Baheula di megaya patung Lata eta teh meunang nyitak tina Allah. Aya patung Uzza meunang nyitak tina Aziz asma Allah. Aya patung ngaranna Manat tina Al-Mannan. Tah aya patung-patung meunang nyokot ngaranna tina asma Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun. Wazarul ladzina yulhidun, tinggalkeun jelema anu nyalahgunakeun asma Allah dipake ngaran-ngarannya pangerannya padahal mah kafir. Tarolah meureun di urang mah ngaran pangeran mah kuari teh nu make asma Allah tapi encek mapan loba nu ngaran-ngaran Islam. Baheula anu ngabebaskeun pasar Kemis teh ngaranna Tuan Hasan. Tuan Hasan tanyakeun ge ka kolot-kolot baheula. Jati sampai pasar Kemis Tuan Hasan. Beuh helikopterna ge datang ka kawasan dia. Wah hebatnya sa Tuan Hasan. Sugan kula mah Islam. Orenganan encek meleg-meleg. Ngaranna Tuan Hasan penyalahgunaan nama. Atau emang ngaran Islam dipakai ngarannya abeh naon abeh percaya kurang katipu. Zarul ladina yulhiduna, tinggalkeun ku sia ulah sok dideu jelema nu nyalahgunakeun ngaran Allah Hasan dipake ngaran encek Dr. Hamid padahal mah Cina. Lantaran di urang mayoritas Islam makelah nyana ngaran-ngaran Islam. Abe urang tertipu du teu jawan mempajar Islam bae. Iga tidak sawarena penyalahgunaan ngaran. Tinggal kita nu kos kana itu teh tina ngaran bae geus nipu nya ka urang. Berarti di jerona neuk maksud dipu ka urang. Cina ngaranna Hasan, Cina ngarannya Abdul Hamid, Cina ngaranna teh kitu Aziz, Cina encek ngaranna teh kitu Abdul Somad. Coba teu kira-kira apa? Somat ngaran ya Allah ya Rabbi. Ngaran pangeran mah di urang eueuh baheula mah di Mekah Lata minallah, Uzza minal Aziz, Manat minal Manan. Urang mah encek di urang. Encek pakai ngaran-ngaran Islam di urang. Lain saeutik ratusan bahkan ribu encek nu make ngaran Islam. Ngaran Islamna deres lamun lain ngaran Allah mah Aziz ngaran Allah. Masya Allah. Hamid ngaran Allah kan. Aya nu pake ngaran Abdurrahman sagala di Jakarta mah. Encek ngaran Abdurrahman. Bawa ka dieu ke Cilongok. Ini siapa? Ini Abdurrahman. Atuh kula mas pajar Islam bae kan. Rahman cenah ngaranna. Ada apa? Ini begini material saya di Jakarta. Iya material mah biasanya encek kan. Bukan ditanya ka dosa urang deh. Ini namanya Rahman. Islam apa bukan? Namanya siapa? Nama aslinya mah ini. Oh. Iya, dia pakai nama Rahman. Coba ta. Goblok gitu. Goblok. Nyana minta ka kula minta doa na lantaran materialna gara masalah lah. Didoakeun ku kula. Tek ku galedeg. Nya teh nyahoan ieu. Jadi babaturanana datang deui cenah kiai, waduh makin parah cenah materialnya. Yo ini ijabah berarti doa aing. Lamun nya makin maju doa aing tadi ijabah, lamun nya haju ngemblek atuh ijabah. Tadi na kita ku galedeg ieu. Teu beunang salah ngadoa. Teu beunang Allah kan neuleukeun ka urang coba sia. Dicoba ku Allah, coba datang nu miskin, coba datang nu setengah kaya, coba datang nu kaya kumaha sikap sia ka aing. Jeung sikap sia terhadap jelema eta. Datanglah lurah, datanglah camat, datang bupati, datang gubernur, kadang inoh-inoh kumaha. Sia coba sikap hate sia kumaha berubah teu. Datang bos, nu boga pabrik, nu boga ieu, boga material, encek. Coba sia ngadoakeun anak kumaha. Atuh dicoba urang teh ku Allah. Loba nu teu lulus tah ahli hikmat mah. Ahli hikmat mah ngadoakeun beneran nya mah. Atuh salah. Ngadoa mah teu bantu urang jeung Allah atuh. Geus teu kudu hese-hese. Urusan dijabah jeung dijual teh urusan Allah. Kan urang jeung Allah ulah salah. Nya teu ngadengkeun ieu. Itu urang bahasa Arab jadi teu ngartieun ban.
atuh urang ngadoa di hari urang ya panggil ka pabrik atuh urang ngadoakan pabrikna supaya selamat Allahumma anzilil barko Gusti boga kena kilat waroda dan geledeg wah tentunya nama amin 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 saking engkau geus beres sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin menang dua apa jeger Atuh ustad kakarak diodang ka pabrik bae ge ngadoana geus Allahumma salamatan salam Baiklah berkat nama sapira berkat kan diberi duit ge paling 1 juta 2 juta tapi jana di mata Allah tolol sia jadi mati iman ku si didoakeun mantak ambruk kiai ambruk ustad ambruk ali hikmat mah ambruk ya tuh urang ngadoa dia ya Allah ya sakal sia ngadoa naon kumaha nyana bae sawodo buku sia mentana hendak kalau mah teu mametakeun tah beres beres cai ya inum ku sia seubeuh inum kadengen ku cina geus aya cara ngomong menta cai ka kieu ci sabodeng ditante ye hayang teu aing mah geus beres geus jaloba bae tapi teh Cina teh kagula datang Cina aya Cina anu mulia kemana-mana geus ka Singapura segala rupa wah geus ka Jerman segala rupa geus nemah bari dibawa asma tambah setruk setik atuh terus bere cair cager kula ge heran aing teu ngadoakeun kok sacager berarti lain ku doang atau ku Allah nu jager-geuna tuh وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ tinggalkeun ku aranjeun kabeh jelema-jelema anu nyelewengkeun menyalahgunakeun asma-asma Allah dipake ngaran pangeran nyana patung nyana awas sayujzauna ma kanu ya'malun tunggu tanggal mainna bakal dibalas jelema-jelema nu kitu jaga di akhirat jasa amma kanu ya'malun kalawan balasan pagawean nu kunyana diperbuat ieu ayat qoblal amri bil qital memeh perintah perang seperti apa tinggalkan balieuran memeh aya instruksi perang mun aya jelema nyalahgunakeun asma Allah indit Muhammad bejakeun ka umat tinggalkeun memeh diinstruksikan perang beres tah nyaritakeun kafir musyrik munafik jelema anu nyalahgunakeun asma Allah wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq jeung tina sawarehna jelema aya nu ku kaula didamel cek Allah ummatun umat yahduna bil haqq anu nuduhkeun kalawan bener wa bihi adilun jeung nyana lurus ajeg adil ku bener eta aya terus beti zaman Kangjeng Nabi pupus teh terus estafet ka para sahabat di zaman sahabat teh tegak agama teh lantaran deukeut keneh ka Kangjeng Nabi dilanjut ku para tabiin di zaman tabiin ge tegak lantaran deukeut keneh ka para sahabat dilanjut ku atba tabiin di atba tabiin ge masih kena tegak lantaran deukeut keneh ka tabiin mulai ti atba tabiin rada goyang-goyang ku hari atba rada goyang di atba urang mah ku hari geus atba sese neangan anu bener teh geus sese pan bisa bener sote urang nuturkeun nu kamari teh nuturkeun nu itu teh nuturkeun nu itu estafet ngaranna silsilah nuturkeun nu itu bener langsung ka Kangjeng Nabi karak
ai ieu mah pan goreng putus. Ha, kuari nuturkeun eta, sedengkeun eta na kos kitu. Nuturkeun itu teh kos kitu. Atuh geus putus. Teu boga turus. Dah. Tapi cek Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun saat umat para rutus tina nuturkeun ka leluhur-leluhurna. Di zaman urang kuari geus para rutus lantaran atuh boro-boro kakangjeng Nabi urang maka zaman pejuang 45 bae ge pamarentah teh geus teu nuturkeun leluhur, abri geus teu nuturkeun leluhurna, polisi kitu keneh, rakyat geus kitu keneh. Kuari teh meureunanan hararudang eta tulang-tulang anu memperjuangkeun bangsa Indonesia jeung nagara. Deuleu nyana ka rakyat deuh, rakyat sia teh nang aing memperjuangkeun kunaon kuari diacak-acak. Tuh kepala polisi nu baheula aduh polisi kunaon sia teh karari itu nang aing ngamerdekakeun baheula berjuang. Kitu keneh abri. Bung Karno beserta Bung Hatta, Imam Bonjol, jeung Raden Ajeng Kartini, Cut Nyadin, Patimura, dan pejuang-pejuang nu baheula hudangnya na. Duh, siapa? Artinya orang geus tuturkeun nya eta keur carita pejuang eta kuari Islam. Nu kamari ieu di zaman masyaallah Syekh Nawawi Tanara, zaman Ki Khalil Bangkalan, ulah zaman para aulia Allah, zaman wali sanga ulah ieu nu kamari ieu. Terus ka belah dieuna tak zaman Syekh Abdul Karim, belah dieu terus zaman Ki Hasyim Asy'ari, terus ka belah dieu Asnawi Kudus. Eta kayak masih buah ragus kene, cikene zaman kolot-kolot urang baheula. Di ditu aya Abuya, di ditu aya Ki Bustomi, di ditu aya Ki Abdurrahman, di ditu aya ajengan Imam, di ditu aya Ayah Banjar. Terus sararapu kene Masya Allah satu suara, haram eta haram kabeh, halal eta halal kabeh. Bagejlog. Kita luturkeun. Sampaikan kaya rakyat ge ngadenge si ada sia udah jadi pamadatan bahasa kiai. Si ada sia ulah nyokot duit ke kelembungan, bang teh ke kelembungan disebut teh. Ulah sia satu suara haram. Tek bae aya nu kaluaran ti Mesro. Nu kaluaran ti Australia, nu kaluaran ti Amerika, berbagai keluaran ngahiji di Indonesia. Ieu teh dimodif bunga bank jadi halal, kredit beda harga 2 akad jadi halal, nyana tanggung jawab lah. Udah saya tanggung jawab, ambo seuneu sia tanggung jawab cikene Masya Allah karim. Kuari ke zaman acak-acakan demokrasi kamari rada terpimpin rada bagus kene rada ngeunaan kuari mah demokrasina teh geus kabablasan. Disangka kurang zaman reformasi teh ngeunaheun ternyata kuari mah kudu revolusi. Lantaran mana kuari kemajuan politik na mana kuari kemajuan perekonomianana defisit sampai 3%. Lamun defisit sampai 4%, 5% negara acak-acakan acur Indonesia. Sejarah Indonesia can pernah turun 3%. Kuari geus 3%, naik 4%, 5%, acak-acakan. Tidak bisa dipertahankan ya maka jeung kumaha ge. Perebut Amerika jeung Cina. Negara urang percis ongkos pabrik, limbahna teh diperebutkeun pabrik teh ku jawar anu, ku geng anu. Ieu negara Indonesia percis bagaikan pabrik diperebutkeun limbahna. Amerika hayang, Cina hayang. Persekongkolan Amerika jeung anu Cina persekongkolan jeung anu. Dibuat tidak berdaya Indonesia teh sebab ada perjanjian. Kemudian Indonesia pemuda na diloloh ku mabok supaya 10 tahun yang akan datang bodoh Indonesia ku bacak aing bacak Amerika, ku bacak aing bacak Cina, ku hari keur bercokol di Indonesia persis kos pabrik diperbutkeun limbahna. Dia kumaha coba
acak-acakan kakarak tahun sakit ulah boga hayalan tahun berikutnya bakal bagus. Ma min zamanin illa syarrun ba'da. Terus makin acak-acakan, makin acak-acakan. Urang mah maot meureunana komo si eta mah geus kolot. Moal kebal deui. Tapi kan muncul anak urang, muncul incu urang. Sementara mabok merajalela di mana-mana. Mun nyaritakeun tentang mabok, berarti kan aya penjualna. Lamun nyaritakeun aya penjual, berarti kan aya ekspor di luar negeri. Ekspor di luar negeri, kok begitu aman? Aya polisi jeung abri, kok begitu aman sih? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Seperti etalah keberadaan negara urang. Pikir ku urang. Diantep ieu negara urang. Lamun cacak-cacak tuh pondok pesantren anu lillahi ta'ala Banten, Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang, Aceh, mun kiai pondok pesantren salaf wallahu alam Indonesia. Lain cakula intelijen jaritakeun Indonesia masih kuat lantaran masih banyak pondok pesantren salaf. Amerika sabaraha ribu di urang ayeun telanana. Geus teu serab jalaku pemerintah. Ku birokrasi urang geus teu serab jalaku kiai-kiai modern. Sebab keinginannya sama dengan dia, ingin beli mobil, ingin istana, ingin wanita, sama dengan aku, hanya beda motif doang. Tapi pondok pesantren salaf dibere duit ki podoli leutik teu daekeun. Gede insyaallah. Atuh eta mah deres dibere keneh, aja pae di batu kudu dibere. Da rusak jasa pantah mah tuh. Beladi tuan rusak tah mah. Acak-acakan. Tah nu dipake ka serep ge ketika geus teu daekeun ngadahar duit pemerintah. Geus teu daekeun kemewahan-kemewahan pondok bae sederhana tetapi mantep. Naon kitu ngaran moralna. Ieu nu masih kene diperhitungkeun. Anu masih kene hudang tipe tiga motifna naon? Allah, 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 Allah. Eta nu masih kene didenge ku Gusti Allah. Cacak-cacak jelema hudang tipe ting Allah Allahan nu teu bermotif semata-mata Allah. Wallahu alam. Jakarta geus dikumahakeun meureun. Tangerang geus dikumahakeun meureun. Banten geus dikumahakeun meureun. Indonesia wallahu alam. Untung masih kene aya nu hudang tipe ting. Ki tapi cek Gusti Allah kehancuran bangsa, kehancuran umat Muhammad bejakeun ka umat-umat anjeun terus khususna ieu teh ka urang mah ka umumna mah kakabehan termasuk urang kurang kuari dibaca dihartikeun sekemampuan orang bejakeun Muhammad wa mimman khalaqna tina sawarena jelema nu kukula didamel cek Gusti Allah aya ummat yahduna bil haqqi anu terus bae nuduhkeun kalawan hak teu pernah ngalirik ka sisi kagigir. Saat-saat batur ngahalalkeun nya nama haram bae, saat-saat batur disarerumbangnya nama embung, saat-saat batur eungkeuy-eungkeuyan di luhur panggungnya nama henteu hayang hiji bae yahduda bil haq. Teu pernah hayang pamere ti pamarentah, teu pernah hayang pamere ti organisasi, teu pernah hayang pamere ti jelema-jelema, hiji bae boga kayakinan ka Allah yahduna bil haq. Aya Muhammad terus bae. Saat Indonesia acak-acakan hiji mah kudu aya bae. Saat Baghdad acak-acakan hiji mah kudu aya bae. Saat Iran acak-acakan hiji mah kudu aya bae. Saat Mekah acak-acakan Arab acak-acakan hiji mah aya bae. Turki keur diobok-obok wari hiji mah aya bae. Amerika bergain multinasional acak-acakan Baghdad supaya napas Islamna eueuh. Dek didemokrasikeun. Serang deui Turki, serang deui Suriah, serang deui Suriah terus Turki terus. Ulah aya carita-carita Islam. Mulai ku ari Amerika teh. Dengan keyahudianana.
Negara mana kuari anu masih kene kuat intik kunyana ulah dengan politik dengan ekonomi hancurkan. Tapi wa mimman khalaqna tina sawarehna jelema aya nu didamel ku kula Muhammad bejakeun ka umat tu yahduna bil haq aya umat anu selalu nuduhkeun kana bener saat batur teu wadieu nyaritakeun bener nyala wani sebab teu hayang di alam teu hayang di agung-agung dibere ge teu hayang leutik mah si eta teh mah tegekeun geura Muhammad bejakeun ieu mantap teger saha eta anu wabihi adilun lurus adil dengan hak tesieun saltikeun hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dicoba di negara baheula aya Buya Hamka masih terngiang-ngiang di telinga orang haram mengucapkan salam kepada orang-orang Kristen yang sedang mengadakan Natalan. Buya Hamka tertulis di berbagai koran majalah dan diabadikan di negara orang. Padahal Buya Hamka diakui oleh bangsa Indonesia di luar negeri. Kristen, Yahudi, encek ngaku ke Buya Hamka dengan kecerdasan, tetapi nyana melalui haram bangsa Indonesia umat Islam mengatakan salam istimewa Buya Hamka. Tadina di Muhammadiyahkeun akhir hayatna Islam sebabnya ada boga guru torikoh terngiang-ngiang di telinga urang komo nu belah di tumah zaman Ki Hashim Asy'ari iman nu belah dieu bae belah dieu masih terngiang-ngiang Gus Dur dengan gaya Gus Dur tersendiri tetap bae nyana mah ngagocek-gocek jelema cak batur haram cak cenah henteu cak batur henteu cak cenah haram digocek-gocek jelema eueuh teu kagocek ku jana digocek bae kajen ku kumaha ge ya kabeh ulama ngaharamkeun ka Inul Oma Irama haram cul bae di televisi Oma Irama apa bedanya Roma Irama itu kan Inul laki-laki beres selesai saat gerbejena jilbab dilarang kemudian keras kabeh berisik menentang Gus Dur nggak apa-apa nggak berjilbab juga babari jasa Gus Dur digocek kabeh ujung-ujungnya horenganan keur di lobi ku Gus Dur nyaritakeun salam selamat pagi haram masak maka selamat pagi ya ku Gus Dur dan lain-lain digocek-gocek ku Gus Dur tapi berubah wajah Indonesia teh berubah kok makin membaik kok Islam makin lekat nyana kunjungan ke berbagai negara nama Islam Salafi teu pernah teu dibawa ku nyana dengan kekuatan Gus Dur dengan cara Gus Dur sendiri ketika nyana dilengserkan make celana pendek dengan gaya Gus Dur sendiri terbukti kuari jasadna masih utuh nuzarah sampai ayeuna teu pernah putus-putus terbukti kewalian Gus Dur cak wali terus kabelah dieuna saha deui nu kurang didenge setelah Gus Dur tinggal aya hiji deung Habib Lutfi di pemerintah teu main nya nama di politik teu main di organisasi ge di NU teh nya nama daek-daek hante-hante tapi deres rada didenge kene ku berbagai kalangan tinggal hiji nya andai katanya reueuh deui kumaha andai kata ieu mah caritakeun ieu keur caritakeun wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqq wa bihi yadilun nyekelan hak dengan haknya lurus jujur dengan gayana masing-masing Ki Hashim Asy'ari kitu gayana Kiai Yahid kitu gayana Kiai gitu Buya kitu gayana Gus Dur kitu gayana terus sampai ayeuna Habib Lutfi kitu gayana nya nama itu baik gayana tetapi napas Islam jadi luhur torikoh jadi luhur NU jadi kanyahoan salah nate kunyana nu nyaritakeun
Ketika orang-orang NU nyaritakeun bener, nyana teu pernah nyalahkeun. Tapi ketika jana nyaritakeun kelurusan, begini, ternyata NU geus keluar tidak kelurusan, berarti garaku saralah. Tinggal hiji nyana, wa mimman khalaqna, tina sawarehna jelema nu kukula didamel, waman umat tu yahduna bil haqqi, aya umat anu terus bae nuduhkeun kana bener. Jang supaya jelema ka mana sih ieu? Kamana sih iya? Oh iya, trap dihasudan teureun. Ulah disangka teh dihasudan. Malah nu ngahasudanana makin loba, tapi makin merepek. Coba gedelekeun. Sebabnya ka Allah. Hiji, Allah delekeun, Allah ngadekeun, Allah nyaun. Nyana sieun ka Allah. Aya bakalna nu diangkat ku Gusti Allah boga makom-makom tertentu. Anu terus benar ialah umat Kangjeng Nabi Muhammad sakumaha dina hadis dijelaskeun la tasalu min ummati ummatan qaimatan bi amrillah la yadurhum min man khadalahum wa la man khalafahum hatta yati amrullah wa hum ala dzalik. Bual eureun-eureun ti umat kaula Muhammad cak Kangjeng Nabi hadis qudsi dibejakeun ka balerea. Mal eureun-eureun cak Kangjeng Nabi ti umat kaula aya umat anu terus bae nangtungkeun negakeun bi amrillah urusan Allah. Haram caritakeun haram, halal caritakeun halal, makruh sunah teu pernah sieun layal turhum man khadahum, teu pernah ngabahayakeun ka jelema nu ngahinakeun kanyana. Pemerintah nyaca terus bae, kiai-kiai nu sejen nyararaca terus bae dengan penuh keyakinan ka Allah, teu pernah gimir, teu pernah sieun disensarikeun ku kiai, ku ustad, ku masyarakat, ku terus bae jara mah dek didegekeun dek teu Allah bae pokona mah. Aya ta umat model kitu ditimbulkeun ku Gusti Allah saat mana bae aya bae. Wala man khalafahum teu sieun ka jelema nu nyulayan kanya. Weh, cenah si anu mah teu nuturkeun ka kiai sabodok. Cenah kelompok anu mah teu nuturkeun ka kajeun. Cenah pemerintah kita nuker baik baik, aing mah deuk aing bae ka Allah. Abe ka tembong jelema acak-acakanana jeung rusakna. Ketika nyana terus bae ka Allah, nyana tadi dituturkeun rusakna berarti sekian persen. Ketika nyana terus bae ka Allah, jelema nyacan ka nyana rusakna berarti kajahoan. Terus mal eureun-eureun. Teu sieun kun jelema ngahinakeun, kun nyulayan hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Hingga datang perintah Allah maut, nyana tetep bae dina tegas. Hiji wa mimman khalaqna, tina sawarehna manusia aya anu ku kaula diramal Gusti Allah ummatun lain hiji umat loba, bisa oge per negara hiji, per kabupaten hiji, atau aya bentuk organisasi ummatu yahduna bil haqq wa bihi ya'dilu. Masya Allah, urang ngadenge ieu bunga alhamdulillahirabbil alamin. Saat jelema megol aya tuturkeun, saat jelema mamang kembali kanu bener, saat jelema kebingungan aya jang cecekelan, selalu aya bae moal dibeakeun ku Gusti Allah. Acak-acakan politik jeung ekonomi jeung budaya aya bae nu lempeng. Dek didengekeun dek henteu nyaritakeun benerna politik, nyaritakeun benerna ekonomi, nyaritakeun benerna budaya. Ketika kajahoan politik nu bener, nu salah bakal kajahoan. Ketika nyaritakeun ekonomi nu bener, nu salah bakal kajahoan. Negara urang kuari politikna keur acak-acakan kajahoan. Ekonomi geus dikuasai ku Yahudi. Urang ngaji takrib, urang ngaji patul muin, pelbah jaritakeun bab muamalah perekonomian geus teu kapake saeutik-eutik acan. Tapi terus bae nya namanya nyaritakeun dek dipake dek henteu. Wa bihi ya'dilun. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi di luar eta aya jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'an. Iyalah walladzina kadzdzabu wallahu a'lam bissawab.